Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun anca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda. Mangga diantos pisan subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh lebet kana seri anu ka-70 nya. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana dina seri anu ka 68 dina dinten kamari hanca urang teh masih keneh medar harita obrolan ginggi sareng Raden Purbajaya teh nya ngeunaan kaayaan di dayeuh Pakuan teh. Tah kumaha lajengnna ieu carita mangga urang sami-sami bendungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga nyangakeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-70. Sataun atawa 2 tahun salila cicing di dayeuh Pakuan sabenerna kakara ayeuna ginggi asup ka Karaton Agung anu katelahna Sri Bima teh. Di Pakuan Pajajaran anu disebut karaton teh katelahna Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati. Ieu teh komplek karaton bangunan 5 ngajajar rada patarenggang, sakumna karaton mangrupa imah panggung anu baradag jeung jalugjug bangunanana sagemlengna dijieun tina kayu jati pilihan. Tihang-tihangna dijieun tina kai palem golondongan ukuranna sagede tong anggur. Sakabehna lantaina dijieun tina kayu jati anu herang ngagenclang bisa dipake ngaca. Kusabab saban waktu haben digosok jeung dipernis ku minyak muncang. Aya hateup jure, aya hateup jula ngapak jeung badak heuai. Kentengna rata-rata dijieun tina susunan kenteng sirap. Karaton Pakuan Pajajaran diadegeun ku Prabu Tarusbawa nyaeta dina taun 670 nepi ka 723 Masehi. Karajaan Sunda leuwih ti 800 taun ti kajadian carita ieu lumangsung nyaeta taun 1553. Sabab karaton nyang hareupan buruan anu lega aya sababaraha jumpluk tangkal caringin jang iuh-iuh. Ari di buruan kencakatuhu aya kebon kembang lamun di tukang. Salian aya taman teh oge aya babalongan anu dieusian ku lauk-lauk hias. Basa ginggi geus rek asup ka pakarangan karaton masih kudu ngaliwatan panto Bangongong. Ieu teh sabangsa lawang asup mangrupa gerbang ngan Bangongong teh make panto gerbang. Teka tembong aya ponggawa anu jaga. Sabab lamun jalma geus tepi ka dieu hartina geus ngaliwatan pamariksaan anu jaga anu aya di lawang gintu. Tepung-tepung jeung nu jaga mah engke we di buruan karaton Sri Bima. Di buruan gigir aya pos jaga boh Raden Purbajaya boh ginggi. Nampak pamariksaan anu gemet duanana dipariksa saurang-saurang. Nah datang na mawa pakarang seukeut atawa henteu jeung aya kaperluan naon kada ngadatangan karaton Sri Bima teh. Lamun ceuk basa ayeuna mah meureun itu ajengan aceng cikancung kudu ngaliwatan SOP teh itu aya standar operasional prosedur cenah. Padahal geus jelas Raden Purbajaya teh diutus ku raja pikeun ngadatangkeun ginggi. Para prajurit anu jaga oge sabenerna mah geus apal
ngan tetep we ari pasaratan nama anu maneh mah kudu diliwata. Sanggeus beres rupa-rupa tahapan pamariksaan, Raden Purbajaya jeung Ginggi kakara bisa asup pikeun muru rohangan Paseban. Maranehna unggah mapai hambalan atawa anak tangga anu muru kaluhur. Kai hambalan oge tinggareun celang herang bakat ku haban digosok ngagunakeun minyak muncak. Raden Purbajaya jeung Ginggi asup moyongkod karohangan Paseban anu lega jeung sabudeurna make amparan Alketip kandel jeung empuk buatan Nagri Parasi. Ku prajurit dititah diuk nungguan di dinya, nungguanana lumayan lila. Ngan dina hiji waktu kadenge sora goong ditabeuh 3 kali. Prajurit ngabejaan yen Kangjeng Prabu bakal cunduk ka ieu tempat. Nya we tekung silila ka ieu rohangan ngabring iring-iringan leutik nya paling ge 10 urang. Tangtu bae anu jadi perhatian Ginggi mah ingkang Prabu Ratu Sakti. Mun teu salah ngitung, Ginggi geus 3 kali mireungeuh Prabu Ratu Sakti teh. Kahiji basa upacara kuwara bakti, kadua basa di taman Mila Kancana, nya ayeuna meureun anu katilu nama. Sang Prabu Ratu Sakti ngalengkah anca tapi teu kurang-kurang wibawa. Sanajan inyana henteu ngagunakeun mahkota raja tapi ari jenis pakaian mah tetep nembongkeun yen ieu teh pangagung utama. Buukna anu gomplok panjang saretak disisir rapi, dibeungkeut ku tali anu reuncem ku aksesoris mahal. Sabab ting kararedep cahaya batu mulia seperti mutiara jeung batu merah dalima anu dipake ornamen tali. Dina cepil sabelah aya hiasan anting sarua ting karedep kusabab digagantelan ku ornamen berlian. Oge aya sora kirincing sawaktu sapasang suku anu dipasangan gengge teh ngalengkah anca. Sora kirincing gengge ngawirah mah endah pisan. Nu ngawal ka jero teh aya 10 urang. 10 urang deui aya di luar Paseban. Mireungeuh jumlah juru kawal Ginggi jadi inget deui kana omongan Ki Banaspati. Yen cenah kalolobaan pangawal raja kabeh oge geus biluk ka Ki Banaspati. Omongan Ki Banaspati teh beh dieuna dicaritakeun deui ku Raden Purbajaya. Ngan bae pedah basa ditanya Raden Purbajaya henteu ngaku ngabalad ka Ki Banaspati mah. Ginggi jadi boga pikir tambahan. Raden Purbajaya jelas teresep ka raja. Tapi manehna teu ngaku ngabalad kana kapentingan Ki Banaspati. Jadi mun kitu ari Raden Purbajaya asupna kana kelompok anu mana. Sanajan salila dipakuan cicingna di Puri Yogas Citra, tapi tetela ayeuna kanyahoan yen Raden Purbajaya teh teu sapaham jeung Ki Yogas Citra. Ki Yogas Citra mah teu hayang nyilakakeun raja, tapi ari Raden Purbajaya mah jelas miharep raja binasa. Mangkaning ieu jajaka teh ayeuna nyaho pisan yen anu boga tugas kudu ngabinasa raja teh nya Ginggi pisan. Ginggi oge ngaduga yen para pangawal raja anu aya di dieu salian tigeus ngabalad ka Ki Banaspati oge aya anu henteu ngan tetep henteu resep ka raja. Nah Raden Purbajaya teh gabungna ka para perwira kerajaan anu ieu lamun nya ieu kelompok saha deui.
Harita karawargi mitra kaum dangu sadayana boh Ginggi boh Raden Purbajaya papada nyembah bari hormat. Hormat pisan basa Prabu Ratu Sakti geus diuk dina bangku ukir teh. Basa dua dana keur nyarembah Ginggi mireungeuh aya giler panon Raden Purbajaya anu ngagiler ka dirina. Ser aliran darah dina sakujur awak Ginggi karasa leuwih gancang ngamalirna. Gilerna panon Raden Purbajaya ieu jiga-jiga ngarupakeun hiji tangara atawa malah hiji parentah sangkan Ginggi kudu nyieun gerakan. Keheulaan aing teu pupuguh kudu nampa parentah ti ieu jajaka mah, cek pikir Ginggi. Sabenerna tangtu bakal babari pisan lamun Ginggi luncat ka hareup, sabab kusajurus ge geus bisa ngabinasa raja. Bisa jadi di sawatara pangawalna aya nu rek ngabela raja, tapi kalolobaan nama bakal ngantep ka Ginggi jang mere lolongkrang usaha Ginggi maehan raja. Ngan ceuk saha aing taat parentah batur, ceuk Ginggi dina jero hatena. Boh Raden Purbajaya boh Ginggi kakarawani diuk ajeg. Sabada Prabu Ratu Sakti mere tangara yen sembah hormat eta dua jajaka ditarima. Ka Purbajaya mah kaula geus apa? Nganaha bener sia anu diuk gigireun teh nu ngaran Ginggi. Anu anyar-anyar ieu dibenum sinatria ku Uwa Yoga Citra, cek raja nuduhkeun ku panon. Cedok benten cedok Ginggi teh sumembah hormat deui. Isim kaula mah mung sakadar padamal biasa bae Gusti, walon Ginggi rengku. Sawaktu nyarita kitu ari awak Ginggi mah karasa ngageter. Kumaha teu rek kitu sanajan kumaha bae yen anu keur anegleng dina bangku ukir, anu kumisna ipis jeung beungeut kasep teh. Ya si Gamang AA meureun gitu Pak Unu. Tetep mangrupa hiji raja ti karajaan badag anu katelahna Pajajaran. Ayeuna jiga loba pihak anu miharep Ginggi ngabinasa ieu raja, asa kumaha kitu karasana teh. Aing mah resep jeung ceceubna ka raja teh teu dumasar kana kapentingan aing. Ulah kena-kena aing nampa kauntungan nanaon jadi ceceub ka raja, nya aing teu nampa kauntungan nanaon jadi ceceub ka raja, cek pikir Ginggi harita teh. Sia handap asor he budak ngora. Tapi aya kalana aing boga anggapan yen jalma sombong jeung umangkeuh oge sok ditembongkeun ku polah pura-pura bodoh. Cek raja seuri keom. Ginggi sumembah hormat harita teh. Montong sok pura-pura jadi jalma, pura-pura bodoh padahal pinternya. Pura-pura pinter padahal bodoh. Lamun sia ngarasa jadi jalma pinter, hade tembongkeun kapinteran sia. Anu dipahing maka pinteran dipake macikeuh jalma bodoh. Nyaho teu bahayana jalma bodoh jeung jalma pinter. Jisim kaula rumaos tuna pisan Gusti, cek Ginggi. Dengekeun sia jalma pinter ngaku bodoh eta pura-pura teu umangkeun. Jalma pinter ngaku pinter eta umangkeun. Jalma bodoh ngaku bodoh eta nalipak maneh. Tapi jalma bodoh ngaku pinter eta mara bahaya. Hirup mah kudu saestuna euy. Ulah nu lain di nya-nya, ulah nu nya di lain-lain. Lamun sia jalma bodoh kudu alewoh loba tatanya, lamun sia jalma pinter tembongkeun ku gawe lain ku omong. Dawuh timbalan Gusti, cek Ginggi geus sumbah hormat deui harita.
Para wargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat ulah sekedapnya. Aturan ieu ka sadayana kumaha daramang dina danget ayeuna para wargi mitra kaum dangu sadayana. Mudah-mudahan dina danget ayeuna para pecinta dongeng khususna dongeng sareupna di pajajaran nuju dina kaayaan sehat walafiat aya dina ginanjar kawilujengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Haturan ka Nenek Yani, nenek kumaha damang wilujeng ngadangukeun. Oge ka Mamah El Hatman di Cianjurnya, ka Pak Dedin Nur Hikmah wilujeng ngadangukeun. Ditinggal we dina playlist nanya Pak Dedin. Mangga. Oge ka Dede Juanda wilujeng ngadangukeun. Mamah Gina hapunten anu kasuhun ya. Insyaallah pidoana we nya kanggo Bapak ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mudah-mudahan janten ahli surga husnul khotimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teh Ina Ade haturan wilujeng ngadangukeun ka ASR channel di Lebak Bantennya tebih ya wilujeng ngadangukeun. Oge ka kasepuhan Pak Edrus haturan wilujeng ngadangukeun. Dr. Yulinda Belia kumaha daramang sadayana urang Tasik. Oge ka Sancai Damai di Garut. Oge ka Kang Bagus Ansori halujeun haturan di Cedok ya. Urang Margahayu sadayana wilujeng ngadangukeun. Abah Dodi kumaha damang di Cicadas haturan kasepuhan wilujeng ngadangukeun. Oge ka Pak Yusuf channel Kang Yusuf ya wilujeng ngadangukeun wae kasepuhan ah. Mama Andri Maulana ya di Dubai kumaha Dubai kabarna ya wilujeng ngadangukeun. Pak Dedi Enjol di Cililin haturan. Pak Ayap Karsim di Cimenyan. Oge Pak Kanu Nulalana ya kasebat wae ya. Pak Ikno kumaha damang Pak Ikno. Pak Yayan Sopyan di Bandung. Oge Dois MP wilujeng ngadangukeun. Mama Henji di Banten. Pak Endang Awaludin, Teh Linda Imut, Bapak Uwan Sumarna di Cikampek, Kang Egi Lugina Bakti, Pak Setia Budi, Pak Ali Alun, Teh Lila Sukaisi, Pak Prabu Arjuna, lajeng Teh Tami Maliha, oge ka pamili Potluck Ribon. Wilujeng ngadangukeun we sadayana mudah-mudahan katampi ya dongeng kalayan kabingahan. Supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Wilujeng ngadangukeun sareupna di pajajaran dina seri anu ka 70 dina dinten ayeuna. Dawuh timbalan Gusti Prabu cek Ginggi geus sumembah hormat deui. Sia ngaku jalma pinter teu rumaos abdi mah. Sia ngaku jalma bodoh teu rumaos jadi jalma naon ari sia. Jalmi anu hoyong apal kana lilinggeran ajen manusa anu saestuna Gusti Prabu kumaha cara nimukeunana. Diajar dina ngambah kahirupan nu disangka awon di Bandungan nu awona, nu dianggap sae di Bandungan nu dianggap saena. Teu kedah ngageunggeureurkeun anu awon, teu kedah muji-muji anu sae. Paling tebihan anu awona ulah diturutan, ceketan anu saena dianggo conto. Cek Ginggi. Sang Prabu Seribunga. Lamun budak keur lelengkah halu mah sia teh nya budak celembeng. Alus, alus. Cek Sang Prabu deui. Raden Purbajaya mah geus sababaraha kali ngagilir-gilir panon ka Ginggi. Meureun manehna jadi kesel nah Ginggi teh kalah paadu-adu omong jeung raja. Sia mah togmol dina cacarita. Eta tandaning jalma jujur. Ngan biasana jalma jujur anu cumarita togmol omonganana aya kalna nyigeung parasaan anu diajak bicarita. Cek raja harita. Pamendak jisim kaula langkung sae kasigeung manah pedah ngadangu cariosan anu wijaksana ngawakilan bebeneran tibatan nampi pujieun palsu tina cariosan pura-pura. Cek Ginggi. Prabu Ratu Sakti ngahuleng basa Ginggi nyarita kitu. Asa ngadenge omongan Ki Darma euy.
aya patali naon sia jeung Ki Darma ngan samemeh eta pananya nampa jawaban ti Ginggi di luar aya jalma hariweus-weus samemeh prajurit nerangkeun aya naon di luar arasup sababaraha urang aya Kiogas Citra aya Raden Banyak Angga katut sabubuhan perwira karajaan. Ai aya kajadian naon Wayogas cek raja cengkat dina diukna. Aduh pamugi ulah janten renga tinggali Gusti cek Kiogas Citra. Nya aya naon sumu Kijaya perbangsa kapendak tos ngababatang paeh Kiogas Citra unggul paeh pedah naon rupina mamaihan maneh digigireun bugangna aya cupu di eusi tua nya tua teh sabangsa racun teh para wargi mitra kaum dangu sadayana Prabu Ratu Sakti katingali ku ciwa kituna teh bari mereketkeun sapasang dampaleungeunna Ginggi rutret nitenan para perwira anu jadi pangawal raja saurang ge teu kabireungeuh aya nu kaget atawa reuwas roman beungeutna biasa-biasa kaula teh kacida percayana ka manehna tapi kunaon si perbangsa tega hianat ka kaula cek raja beungeutna geuneuh urang sarerea kedah beuki iatna sabab dayeuh pakuan geus dikuriling ku musuh anu teu katingali cek Kiogas Citra deui raja masih keneh ngahuleng bari beungeut pias kunaon nya kaula nampa nasib sarupa kieu nyaeta dihianat ku jalma-jalma anu padahal tanagana kacida kapakena cek raja gek diuk deui ngan bari ngapan jiga nu sumpeng kaula hemeng loba bawahan ka asup rakyat kuricakan anu teu tarima kaula mimpin nagara padahal waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos seep cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-70 dina dinten ayeuna sakitu rupina anu kapihatur hapunten nu kasuhun dijeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.